Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna tiasa keneh ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng sasakala Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun reunuhun lak saketik kabingahan. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkelong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta bagian anu kasalapan. Nyakeun wae jalu. Engke oge manehna bakal sadar sorangan. Ayeuna mah sadrah we ka pangeran. Anu salawasna nang tayungan ka urang. Tong salempang pokona mah jalu. Nya kitu teh mah aya benerna oge bah. Ngan kesel we ngabandungan jalma jararahat teh bah. Iraha saladarna nya bah ari jalma jahat. Rasa pisan ngaganggu kana hirup batur. Ilmu dipake teu bener bah. Geus teu kudu kukulutus kitu jalu. Ayeuna mah geus waktuna bedug subuh. Mending urang neangan cai jeung tempat anu merenah pikeun ngalaksanakeun tugas ti pangeran. Geus kitu nyangke urang ngeureuy deui lumampah. Ngara buru-buru tepi ka tempat anu dijugjug jalu. Mumun bah, mangga bah, hayu atuh bah. Gancangna carita kusabab harita teh geus wanci subuh, malah geus rek tereh biji lepajar rada kaberangan. Aki Ruminta jeung Julpikar gancang neangan cai walungan anu herang caina jeung tempat anu rata sarta bersih. Akhirna manggih tempat anu bersih. Dek weh sarolat bari berjamaah. Rengse sarolat duanana pating garedik deui indit ngajugjug kalemur haur fugur. Sajajalan Julpikar nyaritakeun dirina tadi asa aya anu beda. Mangsa tarung ngalawan Dewi Sancaka jeung Mbah Santate bet mampu ngungkulanana. Ayeuna urang kocapkeun deui Maemi katingali panona beunta deui satutas narawang ku panon batin ka tempat anu anggan. Leuwihna ti kitu Maemi tadi kungsi nyusupkeun kakuatan ka Julpikar sangkan mampu ngungkulan lawan-lawana. Paingan Mustika Malakasari aya oge di Aki Ruminta lanceuk emah. Sajodo jeung Mustika Malakasari anu aya di dieu. Teras emak eta mustika teh nah bet janten aya 2. Kumaha kawit jujutanana teh emak? Wartosan atuh mak. Emak can pasti nyaho. Lanceuk emak ti mananya eta boga mustika? Kembar panginten emak eta mustika teh. Bener pisan. Mustika Malakasari memang kembar. Ngan mbak mikir eta mustika teh da moal gampang kapanggihna komo dipimilik mah. Sabab ku Sang Hyang Prabu alap-alap geus ditangtukeun moal sagawayah jalma anu bisa manggihan eta mustika mun lain bagianana mah kitu geulis. Berartos emas sareng Aki Ruminta tos janten bagianana panginten mah kangge mibanda eta mustika.
tangtu sabab mustahil mustika aya di emak jeung dilanceuk emak mulain kabagian nama ngan aya resiko nawe kitu nate eta oge geulis. Resiko naon maksudna eta teh mah? Kieu ye resiko nate geulis sapanjang emak jeung lanceuk emak mibanda ieu mustika bakal loba para jawara katut dukun anu panasaran hayang ngapi milik eta mustika. Da maranehna nyarahueun sabenerna mah ngan teu kabeh aya nu nyaho yen mustika sari teh kembar tur dipibanda ku emak jeung ku lanceuk emak. Tah sakedeung deui lanceuk emak jeung Julpikar bakal datang ka dieu nyusul si Ambu jiga nama. Da geus apaleun lanceuk emak mah si Ambu teh di dieu. Oh, kitunya emak. Larasati nembalan pondok di barung hatena anu ngageter. Teuing pangaruh tina parasaan naon. Sabab mun rek panggih jeung Julpikar sok aya rasa bunga. Mun panggih ka hayang teh salilana tuluy ngobrol. Jeung memang bener. Teu kungsi lila nunggu waktu kurunyung aya nu datang duaan. Nyaeta Aki Ruminta jeung Julpikar. Barang nepi terus pada ngabageakeun sarta geus arasup ka jero imah dariuk dina amparan sama. Bagea Kang Ruminta oge suja. Wilujeng sumping. Kumaha sarehat? Cek Ma Emi muka obrolan. Alhamdulillah sehat Emi. Oge si Jaluh syukur deui sehat. Kumaha sabalikna na sarehat di dieu. Si Nyai meuni tambah geulis wae jarang panggih jeung uwa guru teh euy. Walon Aki Ruminta dari ya jeung ngawuhkeun deui ngauwakeun deui kalarasati teh. Alhamdulillah sarehat akang teu kurang naon-naon. Syukur atuh ari sarehat mah. Akang Bunga ngadengen oge. Oh nya, nama nasi Ambu nunya geus ditulungan ku Emi. Aki Ruminta langsung weh tumanya ngeunaan Ambu Ruminta. Ngajadikeun Julpikar mah karung banget ku teu ngarti. Sabab naha indungna teh apanan diculik jalma jahat. Tapi naha ujug-ujug nanyakeun kitu ka Ma Emi. Anu sok padahal mah Ma Emi can nyaritakeun naon-naon ka bapana teh. Sedengkeun ari Ma Emi mah geus teu aneheun deui sabab geus apal kayaan Aki Ruminta bisa narawang taranyalahan. Ma Emi gancang ngajawab. Alhamdulillah kayanana tas pulih deui Kakang. Sarta ayeuna keur sare di enggon. Meniti beranak keranan geuningan. Jawab Ma Emi. Julpikar anu tadi ukur imut. Kadang sok maling reret kalarasati anu parang keur neuteup ka manehna. Salaresna ieu teh kumaha? Nah Ambu tiasa aya di dieu geuning bah. Nya diselamatkeun ku saha atawa ku ibi kitu? Atawa ku Nyai Larasati? Ambu pan diculik ku si cadar beureum cenah saur Abah mah. Tanya Julpikar panasaran. Larasati kadenge anu harita ngajawab. Kaleresan ku abdi di tulunganana teh Kang. Kawit pendak di jalan nuju dipanggul ku si jubah beureu. Ngan teu ngatarakeun ku abdi dituturkeun ka tempatna sarta diselamatkeun. Nya oge hese beleke kedah tarung heula nandonkeun nyawa Kang. Larasati ngajelaskeun. Oh, janten ku Nyai di tulunganana? Muhun kitu pisan Kang. Sanes abdi agulnya Kang. Larasati barilug tungkul ditetep ku Julpikar bet ngageter oge jajantungna. Ma Emi kadenge cumarita. Malahan mah nyawa si Nyai taruhanana. Komo si Ambu mah leuwih ripuh harita teh kayanana. Sabab tatuna leuwih parna tibatan si Nyai. Eta atuda
kabenangan ku ajian semu gunting jeung ilmu panglumpuh paninggal. Dalah si Nyai oge kabenangan ngan teu parna teuing. Keun we syukur ayeuna mah geus calageur apana. Jug atuh jaluk geura sampeurkeun si Ambu teh. Baturan ku si Nyai tempo geus sadar atawa encan. Muhun mangga bah. Julpikar jeung Larasati me bareng carengkat tina tempat diukna. Laju lalempang muru ka kamar Ambu Ruminta anu kabeneran karek ngulisik lilir tina sarena. Ih, gening aya si Jalu jeung saha ka dieu Jalu? Ambu Ruminta rada kaget barang nempo anakna asup ka jero kamar teh. Abi sareng abah ka dieu teh Ambu. Kumaha Ambu? Teu kunaon ayeuna mah? Henteu kasep, Ambu mah teu kunaon. Cenah Ambu teh kakeunaan ku ilmu semu gunting. Ambu laras teu kunaon ieu teh. Bari gep Ambu Ruminta dirangkul ku Julpikar menipage. Henteu kasep, Ambu mah geus cager. Geus pulih. Ari tadi mah nya tatu teh mangaruhan kana panon jadi ruang. Ngan untung kabur ditulungan ku si Nyai katut si Bibi. Damun taya anu nulungan mah buat teuy. Ambu teh geus tinggal ngaran we meureuna. Nya diguna sika ku si cadar beureu. Muhun syukur atuh ari tos damang mah Ambu. Abdi ngiring binga. Yu atuh Ambu urang ngalih ka ditu ngobrolna, urang nepangan si Abah. Nam kasep nam hayu. Geus kitu mah Ambu Ruminta terus kaluar ti tempat urut sarena. Barang jeung Julpikar katut Larasati nyampeurkeun ka Maemi katut Aki Ruminta anu masih keneh keur ngarobrol. Geek dariuk dina samak. Tah, alhamdulillah Ambu geus sehat ayeuna mah. Ieu teh berkat bantuan ti emak jeung si Nyai. Ambu ayeuna sehat deui. Bener teu abahna? Bener. Tapi Ambu ranya abah rada tambelar. Ngandaba oge geus nyaho katempo ku batin. Ambu aya anu nyalametkeun, disalametkeun ku si Nyai ka dieu. Nyakeun we abahna. Da kami oge geus leuwih ti heula ngarti kana pasipatan katut kalawihan abah. Ngan kami arek nanya ka abah ieu teh bae teu bah? Nyana arek nanya naon kitu Ambu? Sok geura caritakeun, teu kudu asa-asa, da moal teu burung dijawab ku abah oge. Kieu ieu abahna. Ari si cadar beureum naon maksudna bet nyulik kami? Dina alasan nanyakeun Mustika Malakasari. Nah ari dina awak kami nya aya eta mustika abahna. Oh eta. Sakalian ieu nya ku abah dijawab pananya ti Emi tadi. Nya sok atuh Aki geraguar mimitina bet bisa boga Mustika Malakasari. Di mana eta teh? Kieu nya ngan lain sing sombong. Apaan ari abah mah lain deui mindengna ulin ka alam gaib teh. Blas blus jika ka imah sorangan. Tah ku eta hal abah boga sobat di alam gaib teh. Katelahna si Bogel. Tiklot budak leutik tapi kolot. Manehna kungsi ngajak ka hiji tempat ka abah teh. Di mana eta tempat teh aya kadaton kerajaan Prabu Unur-Unur. Kembaranana Prabu Alap-Alap eta Prabu Unur-Unur teh. Nya tuluy ngobrol we jeung abah teh nalika panggi. Sarta ujug-ujug nitipkeun ieu Mustika Malakasari ka abah. Nya ditanya naon alasanana bet percaya kitu wae nitipkeun mustika ka abah. Jawabna teh kieu. Kula percaya cenah Kandika
sabab ayah hodam turun-tumurun ti karuhun kula sarta rerehan ti si buntung jago tutugan. Jadi ieu mustika teh hak Andika ayeuna mah. Tapi tong poho jarah ka makamna si buntung jago tutugan katut katurunanana si buntung. Sangkan pituah kasakten eta mustika teh beuki nambahan kuat. Kitu cek Prabu undur-undur teh mana. Baru kutan teh kitunya jujutanana teh. Tapi eta akang yakin mustika teh ti asal mulana ti leluhur karuhun ti si buntung jago tutugan. Sabab ngaran eta mah ngan ukur carita lain bah. Nya kumaha eta teh abahna nyan atau ukur dongeng-dongenge kungkul jeung di mana ayeuna eta mustika teh bah. Ari cek abah mah nyata lain sakadar carita. Oge teu kurang jalma nyebutkeun yen si buntung jago tutugan teh ukur carita. Eta mah numutkeun hak masing-masing we. Jeung ari ayana eta mustika nya ieu aya di diri abah manjing raga teu bisa leupas. Atuh anu ngakalakeun teh nyaho teu bah? Nya maksade anu ngakalakeun teh nyaho teu nyaho di mana mustika ayana. Contona si Cadar Beureum keukeuh nuduh eta mustika teh aya di kami. Berarti teh nyahoeun meureunanya bah. Pasti sabab si Cadar Beureum aya anu nita. Ngan anu nitana kurang pinter. Tepati bisa mastikeun di mana mustika Malakasari ayana. Jadi we ngadon ngiwat si ambuna. Nasaha eta teh abah anu miwarang si Cadar Beureum. Geuning ku abah teu ditindak bah. Ngaranna teh Nini Jalumpit. Teu kudu ditindakkeun we. Napsi-napsi kumaha karepna. Nini Jalumpit eta mah atuh anu nyulikan anak Abah Bareto. Tindak atuh bah pilari tempat dumuk matuhna eta nini lurus tunjung teh. Nah asana teh mereka bina-bina pisan ngaganggu ka keluarga urang teh bet resep kitu bah. Juru pikar huntuna kekerot kahudang amarahna dua leungeun na meureup gemes ka pihak Nini Jalumpit. Tapi dina kayaan keur kitu uluh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.